Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi badaya kasadayana. Urang carita deui ye sareng kuringnya. Aya hiji carita, aya bapak-bapak gering aya dipariksa ke rumah sakit. Ini teh ke rumah sakit. Ditanya ku dokter teh, kunaon ari bapak teh? Dijawab ku bapak-bapak anu gering teh. Duh ka atuh dok, mata kadige pan bari dipariksa ku dokter can. Oh mohon nya mangga can. Urang pariksa. Dokter mengerti merenya anu gering mana sok gede adat gitu. Beres dipariksa dokter teh nanya, Pak punten ya abdi bade naros. Naon nu karasa ku bapak di bumi samemeh diperiksa ka dieu cenah kitu. Nya dok cenah. Abdi teh hese sare beurang lamun ti peuting cenah kitu. Sabalikna sare peuting lamun ti beurang cenah kitu. Cek si bapak teh nya jeung luguna gitu teh. Oh, da terus kata baku abdi ge Pak cenah. Salaras nama ieu teh bapak teh salah lain ka dieu, lain ka rumah sakit. Nah, kudu ka mana tuh cenah cek bapana teh. Kudu ka ahli saraf bapak mah cenah. Nah, make kudu ka ahli saraf. Eta saraf bapak mah geus pegat. Geus pegat marenya. Hese sare ti beurang lamun ti peuting. Sabalikna meureun hese sare ti peuting lamun ti beurang. Heuh da moal bisa atuh meureun kudu dihijikeun nya sare beurang jeung peuting. Aduh aya we nya carita teh.